manis. Hampir kita. Jika gula mah sini gimung sirup. Mau doma eueuh ieu pamajikan karunya mah gitu. Pas mana neng? Muli gula. Naon matis. Heeh. Abi eta gula meliang corong teh mana? Tapi dinya teh diisung. Oh, jadi isu. Eta hunting neng ka mana neng eueuh? Beunya. Hah, bawa murah gimana? Ah, bro jangan dia menyak anting eueuh. Gula gede gula mah kurang bro, nyala. Oke lah tuh. Segala meli gula atuh geura. Sok power anting leungit doma ieu mah. Sang menteng lagi ngan doma aing ah. Eta domba teh ku aing teh di Paraban geus dihantem gitu aing domba teh asal ada pangsang gitu. Ka awewe teh laku urang teh. Kira-kira kasep kieu teh laku keneh ka awewe aing hantem gitu ku aing. Tapi euy ulah di dieu bahaya di dieu mah. Domba batur derajat aing ka turun cara kasep-kasep cenah hantem domba jelema teh. Dina bawa ka rungkun ah. Aduh, domba teh sepatu meureun itu. Yo. Naon kan? Bari ka mana? Join budak syuting ka mana ada? Eueuh, mana apal teh? Henteu. Ye, kembalilah tungguan we di dieu. Minakeun posting. Ngomong nama kamari teh. Duh, can perpisahan euy ka barudak korek mangkat teh. Ayeuna teh telepon kitu. Ah, telepon lah sugan. Ah, tah. HP di sana HP. Mari sigana ya. Yuk. Padelin. Oh, beneran eta teh jelema teh panjang beheungna. Halo. Halo. Yo, Naon, Red? ieu teh da kuing teh rek mangkat teh ya. Sok rek ari rek gawe mah teu naon. Hanya hampura we kitu bejakeun kalau lain kasih uan. Heuh, asal ulah deui ku urang dihampura ari rek gawe mah heuh. Sok sing eta we sing salamat di jalana. Selamat dunia akhirat. Heeh, sok ari rek mangkat mah kembali ai ieu mah nanti di dieu mah urang. Aya nu ngajagaan pos mah. Heuh cenah geus lah. Yuk. Doma. Pamana tuh doma teh? Nyaga anting, geus pabelit jeung anting doma teh. Ah. Anak buah eueuh. Neangan anak buah kamu mana teh nya. Mari neangan hiji kata nu mariung budak di luar. Anu barang budak nya nya. Neangan domba. Anu maka mana nya. Tapi cek batu mah lebak mah jasa. Mana Kang? Adinya neangan domba. Ya emang gua naon di dieu tulak ciluk Udah penggunaan doma leungit doma ge lah aing. yang sapi. Itu naon di sini mah aing geus pamajikan kitu. Maksudna neangan doma urang mah eta mang koboy. Heeh, maksudna amang teh. Ning nawaran sapi ka urang. Aing tadinya kunaon jelema teh aing. Doma Kang koboy doma ieu mah. Da kieu we urang rek nyarita nama masalah pemulahnya. Heeh. Urang teh da barang domba nya. Heeh. Bisi itu bisi anu rek ngajual. Sok urang dibeli meureunna jeung panganan teh bisi anu rek meuli. Sabaraha da hata di dieuna urang ge boga hiji di soal doma teh. Maksudna rek ngajual apa kumaha? Rek meuli. Mun urang rek meuli maksudnya harga ti urang 500 we. Tah lamun eta heueuh, hargana 800 jaluk mah. Harga mahal. Lain bikang mah harganya 600. Murah. Ya anak namanya kira-kira 300 lah. Iya mah. Mang, urang mah nya kieu masih kieu. Ai soal doma mah tong bingung urang boga hiji di doma mah pada urang teh leungit doma bisi ningali amang doma. Sukuna opat.
Nu jalur mah 700, nu bintang mah 600. Kalau mau anak nama kira-kira jantan lah. Jantanna aya 400 mah. Gitu. Boy ku koboy na. Heeh, geus lah urang mah kitu mah. Itu sapi mah teu da mahal deui. Urang mah yang domba, Mang. Geus amang mah ini teh kamat anak, Mang juga ini teh. Heeh. Juga tuh, Mang. Ade bejaan heuh, 700. Bejaan kurang. Singan pisan jelema koboy teh nu dieu. Kasih da budak itu ngomong oge ngabacot sorangan. Punya pusing aing ngan doma panggih jeung koboy. Budeg. Dia lah di rumah sugan we ningali domba. Itu nganu batur mah. Aduh euy nya saduaan itu jelema teh depu meureun arek kudu anu mindahkeun pos teh mung gawe mangka teh sigana mah heueuh si eta mah asal diajak riripuhan teh pasti indit kenal lah gawe mah sudah menang duit engke heueuh kembali ngopi heueuh geus wae duaan Ya aing mah anting teh kamana salaki urang nanya angan nyarekan kumaha ieu anting Tuh yuk, ketua teh yuk. oh naon ini tuh Kade tuh. kamana wae bos mana wae beh Jangan ku aing kemari jerek naon duit ka dieu wae. ngajar sakola Angus aya nama beres. Nggak jadi guru. nya leuweung aing geus tinggal jadi guru pantu Tinggal ke ngaliluan latihan di desa. heeh ayo siap Jadi pikir-pikir lu biar aja lempat yang ada gitu. Tanya orang ngobrol. Sepanjang lebar kita nanyakan harga itu mana ada. Tapi ditawarin geus ka itu ka dieu domah setelah mulai teu meunang. Dilarangikeun urang mah. Panggil aja nu baru udah gua itu tuh. Baringung. Domah teh jual gitu da hiji deui ieu itu. Da diurus bangah hiji. Da ieu pamama anting pamajikan karunya aduh. Mending kena berikan kena anting gitu domah teh. Karunya punya pemajikan segeus-geus anting. Jual ah domah teh berikan kena anting. Lah, berjual lah. dipikir-pikir mah bang limit anting hiji komo disalak urang kemana ku hiji deui jual wae kitu anting teh jual beh kumaha ieu teh mindahkeun pos teh arek mah Oh, kudu mah kudu dipindahkeun posna. Karena bahaya ya. Ngadengin berita hampir kena pos wae marowa motor teh. Nya cek aing ngiker ke. turunkan Bos ngomong tanya kurang mang. Ulah dingke gede pindahkan pos bae. oh ieu mah kudu Naon? naon Bewarakeun ke masyarakat. Kenapa? ari maneh kunaon eta mah sepeda Dia tarik teuing kita aja. ada wareman anjing panas euy itu jelema teh kenal dirungkun neng ari itu beda kamarana jarek newak nu ngajak doma Oh gitu neng. heueuh Kabur. konon sia mau banget ngajak doma gitu